Malah kukula geus dipencit, dibikeun ka hayam jago si jeluk teh. Nincak panetean kadua, nu lenjang teh beuki ngoceak. Ulah was-was, ulah mang-mang anaking, masing yakin, masing tigin. Kacarioskeun zaman baheula aya hiji jalma tukang tatanen, imahna di sisi pegunungan. Ari eta patani upama geus rengse pagawean di lemburna sok nyaba kuli-kuli ka Batawi. Dina mangsa harita kacaritakeun pamajikanna keureuneuh kira-kira geus 7 atawa 8 bulan. Ari patani boga ingon-ingon hiji titipan raja rupa hayam teu kira-kira gedena jeung jangkungna. Ngaranna si jeluk. Ari parabna ceuk babasaan dina sapoe saceng. Waktu harita manehna amit ka pamajikanana rek balang siar atawa neangan pakulian ka Batawi. Bari wasiat omong ngajangji pokna. Ayeuna aing rek nyaba ngan pepeujeuh bae bisi ngajuru beurang atawa peuting. Lamun medal budak lalaki kumaneh urus piara sing bener-bener. Tapi lamun keluar budak awewe dipaehan kumaneh. Ari balina jeung bangke-bangkena bikeun ka hayam aing si jeluk. Sabab boga anak awewe teu guna mu aya tulungna kakolot. Ari anak lalaki mah gede gawena kuat nanggung kasusahan ka urang. Pamajikanana ngajawab, Hade ari kitu mah. barang mentas ngajangji geus kitu patani tuluy bae indit leumpang ka Batawi lilana teu kacarita. Kocapkeun nyimatani anu keureureut tea ditinggalkeun ku salaki. Geus nepi ka waktuna datang ka mangsana ngajuru. Ari borojol anakna teh bet awewe. Manehna ngahuleng bae susah mikiran orokna. Inget janji salakina, ari rek dipaehan nyaah wantu ka anak. Ari teu dipaehan sieun ku salakina. Jadi pikirna mandeg bayong, ngajejentul mikiran kasusah, ngahelas ku anak. Pikiranana najan awewe lalaki ge nyaah bae, da tunggal anak. Tidinya nyimatani bijil, hatena mikir pigesaneun supaya bisa nyingkahan bahlana si anak tea. Tuluy bae balina jeung tali ari-arina orok teh dirawu dibikeun ka hayam si jituk tea. Ari budakna disumputkeun ka leuweung, diphp-keun ka hiji nini-nini anu imahna jauh di sisi leuweung, jauh ka lembur manehna. Jeung eta budak dibahanan si Kikapas supaya dipelakeun di mana engke geus gede. Ari ngaranna eta budak dilandi ku indungna si Pucuk Kalumpang. Enggalna eta orok ku nini geus ditarima. Netep di sini di sisi leuweung. Eta budak keur beunjeuna pisan dipusti-pusti. Ku nini ditimang beurang jeung peuting. Kieu nimangna teh. Timang aing, timang kunang, timang aing, timang kuning. Makana ngeunah ti beurang, mangkana tiis ti peuting. Timang aing, timang kunang, timang aing, timang kuning. Makana ngeunah ti beurang, mangkana tiis ti peuting. Reup budak THS
menitibra. Unggal poe kitu lakuna teh. Tunda heula carita budak kacaritakeun bapana nu karek datang mentas kuli-kuli di Batawi. Barang Jol datang ka imahna kasampah pamajikanna geus ngajuru. Didinya pok bae nanya ka pamajikanana. Kumaha maneh geus ngajuru? Bojona ngajawab, Nges, tapi budak teh awewe. Malah kukula geus dipencit, dibikeun ka hayam jago si jeluk teh. salakina mangsa harita mah percaya. Oro kaya si jeluk laju kongkorongok. Blak blak blak, blak blak blak. Cacak lauk, bohong bae. Teu tarima wadul bae, ngan mere balina bae. Jeung ari-arina bae. Ari budak mah dibikeun ka nini di sisi leuweung. Barang ngadenge yen hayam disadak itu laju patani ambek ngagidir ka pamajikanana. Sia teh bohong ka aing. Di mana ayeuna anak sia? Ayo ayeuna geura teangan. Bawa ka aing. Lamun teu kapanggih mangke sia dipaehan. Pamajikanana kacida reuwaseun sieun dipencit ku salakina. Tidinya tuluy indit lumpat bari rawah riwih ceurik nalangsa nyaah ka anak. Manehna henteu nepi neangan budak. Hulang-huleng tuluy bae balik deui. Salakina nanyakeun deui pokna. Mana anak sia? Di mana ayeuna? Ku aing rek dibikeun ka si jeluk. Hayam aing geus lapareun. Pamajikanana ngajawab, Weleh, kukula di teangan, teu kapanggih. salakina ngomong deui barina ngutruk bae. Ngasah gobang pirang-pirang pokna. Bohong bae sia. Ayo, ayeuna geura balik deui teangan. Masing kapanggih. Hayam aing geus lapareun. Hati-hati sia, lamun teu aya tangtu sia dipaehan ku aing. Tidinya tuluy pamajikanna balik deui, pulang anting bae teu weleh-weleh. Ekol nyin omongan ka salakina supaya salamet, tapi teu beunang diampeuh. Mototrot bae, nafsuna teu aya lilirna. Ambu waruga nu sieun ku salakina tuluy nyusul ka ini paraji rek mawa si pucuk kalumpang ka salakina. Kacida teu tegaeunana ambu waruga teh ninggal budakna nu geus gede nya geulis kudu dibikeun ka salakina nu geus nyiapkeun taraji bedog keur budakna. Ku katelengesan ki waruga keukeuh nita si pucuk kalumpang naek kana taraji bedogna. Bitisna ngolenyai basa netek kana titincakan kahiji nu geulis muringis. Terus ka luhur. Bapana nyentak. Nincak panetean kadua nu lenjang teh beuki ngoceak. Ulah was-was, ulah mang-mang anaking, masing yakin, masing tigin. Sora indungna ngageuri. Nu cureuleuh tibang ungeuk. Tanaga meh-mehan suda. Terus ka luhur. Bapana mingkin galecok. Basa hayam kongkorongok. Numbu panetean katilu ampir-ampiran ngahanju. Taraje teingku panjang. Beuki luhur tambah eungap. Nu lengkeh nyekelan ti pepreket. Asa aya nu ngagaris kana damis. Panon peureum bari munajat ka Gusti. Tacan beak titincakan ambekan ka buru seep. Taraje ka buleun getih. Daging plak-pluk murag kana panyaweran. Bapana teuing ku bunga. Poe isuk si jeluk urang abarkeun eta hayam dialungkeun tuluy nyokcrok macokan anu ngagunuk. Di lawang dapur indungna ngan bati ngembeng kareret lebah taraje pedang tengah baris keneh seseukeutna nyorot ka langit ngagurilap dina saban titincakan. Hiji poe aya raja nu sering ngimpi yen aya hiji mojang nu meta tulung ka manehna. Ku kasaktianana si pucuk kalumpang teh dihirupkeun deui dijadikeun pramesuri. Si pucuk kalumpang ngajak ambu waruga jeung nini paraji hirup babarengan di karaton.
Ari bapana Ki Waruga jeung si Jeluk dihukum ku raja. Pamirsa, rupi namung sakitu anu tiasa kapihatur, kirang langkungna sing kuring nuhunkeun dihapunten. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.